Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Wa min suruti sholati lan iku tetep setengah saking piro-piro syarat sholat al wudu utawi wudu wa furuduhu lan utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun nanam. Paslun ari ieu eta hiji pasal anu mana dina pasal ieu fi furudil wudu'i anu tetep dina nerangkeun pirang-pirang farduna wudu. Mungkin sok aya kesan anu teu hade di urang ketika ayeuna ngaji tadi ngaji fardu wudu. Hari ayeuna kitab kedua ngaji fardu wudu keneh, fardu wudu deui. Nah, andai kata toh percis anu tadi bahasanana andai kata gitu. Nu tadi we mu bahasanana. Nah dari ngaji makan lakon gawe. Dari ngaji melakon gawe lamun tadi ngaji geus setengah jam kurang leuwih ayeuna. Tuh ngaji nah eta keneh apaan ieu teh jadi lamun urang mudakarah ilmu teh nyaritakeun ilmu kan eta teh padilahna teh tasbih sarua jeung mata tasbih. Lamun ayeuna mun tak kurang di pikiran gitu eta teh padilahna padilah jihad sarua jeung ayeuna mun teh perang. Andai kata nyaeta eta keneh kitu deui eta teh kesan anu goreng tah ade samu lain deui ganjaran mesti ngajina eta keneh oge mesti ngajina kitu deui oge lain deui bisa deui ganjaran anu tadi ganjaran aya najan nu dicaritakeun eta keneh tah eta nu kuduna karena ayeuna mun teu ngaji mah nyata ya lakon gawe buburu. Nah ayeuna mun teu atawa ayeuna sifat nate nyaeta non bisnis lah. Bisnis jeung Allah. Maka Allah ngabasakeunana kumaha? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minin bi anna lahum minallahi ajra. Jadi ayeuna mun teu Allah teh dek dibeli tanaga urang. Moal ayeuna mun teu disia-siakeun subut urang nu dipake ngomong. Moal disia-siakeun dek dibeli ku Allah. Ngan teuing payu ya teu moal ya. Ka Allah teh gitu. Teuing payu teuing moal ngomong urang, beunta urang dek dibeli ku Allah. Kunaon? Ku ganjaran gitu. Dek dibeli ku Allah ku ganjaran. Mun payu mah mun kaanggo ku Allah gitu. Mun kaanggo ku Allah, mun katampi ku Allah, kabul teh hartina ieu nu tapi teh ditukuran ku Allah kunaon? Ku ganjaran. Nah. Ieu sareng rasa alburna mah naon bedana cenah ayeuna mun tukang buburuh macul, da macul anu kamari jeung anu ayeuna teh eta keneh gawena teh kitu keneh. Ngan beda modenan lamun ayeuna montang mah ieu tukang buru macul kamari macul mentang-mentang da macul mah kitu keneh dan kamari deui macul lagi geus cicing kira-kira ayeuna dina nalika cicing meunang buruhan macul mah nya moal anu diburuhanna mah ieu macul we kitu padahal macul teh kitu keneh atawalah lamun ayeuna montang masa paguru mah gitu
Ada ngajar kenal ke budak SD mah anggar we ini Budi ini Bapak Budi terus saya unggal poe teh lamun aya nemuan tema matematika 2 tambah 2 4 hayo unggal poe teh nyebut-nyebut gitu engke teh aya nemuan tema-tema tenang terajol aya murid baru deui eta deui ngan lamun manehna cicing keluar ti sakolana meunang gaji moal da gawena eta kan hayah nyebut-nyebut eta ini Budi ini Bapak Budi bageula gitu 2 tambah 2 4 tambah 4 8 eta kene tapi lamun eureun gawena kira-kira menang gaji moal nah urang oge ayeuna da ngajina padu keneh bodo keneh padu keneh geus eta kene eureun we tong ngaji gitu nah lamun ieu teh unggal poe we porodol wodoi tarus teh kasar teh nya beda buruhan harian unggal ngaji, unggal ayeuna maca, unggal ayeuna mikir, lain deui ganjaran eta keneh. Tah kitu ayeuna mun tema pemahamanna supaya ieu di masyarakat nya eta ulah aya kesan kumaha ngaosna eta keneh. Da ngaosna matak teu payu teh ieu teh ayeuna mun tema sapinah ka masyarakat teh dararasan masyarakat anggar ti kapungkur eta keneh teh aya aneh teh bari teu ngarti. Nyebutkeun kitu teh geus teu payu ieu teh di masyarakat teh sapirang teh sabenerna mah ayeuna mun teh urang anu teu bisa ayeuna mun ngembangkeun urang anu teu bisa nyampaikeun ayeuna ka masyarakat da sabenerna mah ayeuna mun teh payu keneh ceuk akang mesti aya dibawa ka mana-mana oge dibawa ka mana-mana oge sapina payu keneh ngan bet ayeuna kesan gitu ieu masyarakat teu dibere pengertian ieu kaajengan jadi ngaji teh jadi kahayangna teh nu rame-rame we kitu nu aneh-aneh gitu jika lamun ayeuna mun teh anu kitu keneh teh ieu mah teh aneh asa eta keneh asa kitu deui teu payu di masyarakat mata ayeuna mun teh ajagan-ajagan di urang balik di urang eueuh mun ngaji teh kieu teh maca teh tabungan teu bere pengertian ayeuna ka masyarakatna gitu. Nah jan ayeuna mun teh mah urang mah ayeuna mun bosan ayeuna urang mah aya mah ayeuna mun teu diganyar mesti aya teu daekeun asup kana teh masyarakat. Anggar kesana teh cenah da ajeun eta mah anggar teh ngabahasna eta keneh tah pardu wudu keneh deui pardu keneh wudu syarat wudu we deui syarat wudu deui syarat salat deui rasaan teh aneh ngerasa teh loh mun ngarti deui kitu teh aya teh ngarti henteu dina pemakaianna teh nah urang mah alhamdulillah matak sono we da ahli mah cenah dina kitab Ta'limut Ta'lim oge geus jadi ahli mah 1000 kali dibaca 1000 kali diaji tiap ngaji bari ke 1000 kali anger amis anggar ngeunah karena ngaji teh eta jadi ahli. Jika ahli lah teh kita aya we ngenyong gitu tah. Jadi eta keneh nya tah aya eta keneh dahar eta keneh sama keneh sangu keneh enggak saya kudu dahar tuh. Modar atuh aya nu montah nya tah eta keneh tah eta keneh teh justru ieu teh jadi makanan pokok urang. Anu jadi ayeuna mun teh urang teu bisa lesot teh ieu teh nyaeta karana naon karana makanan pokok tah urang ge ulah ayeuna mun teu lesot karana ieu mah naon makanan pokok urang lesot teh dieu alah sia modar sia lesot teh makanan pokok mah nyaeta susuci salat eta pelajaran pokok ya pelajaran pokok ulah lesot eta mah tambah-tambah dan masyaallah tabarakallah. Jadi ketabahuran kehebatan ieu Syekh Nawawi radhiyallahu anhu masyaallah ningali nu bahasan anu tadi ieu teh sareng mantenana ieu teh kok nya ayeuna mun teh biasa ceuk bahasa ayeuna tukang bade mah tapanun tiasa nyaeta mewarna-warni bahasa mewarna-warni nyaeta istilah ieu teh bahasan anjeunna nu tadi teh bahasan aja kok bisa beda jadi ayeuna mun teh ngaji teh aya aneh oh nu tadi eueuh di dieu lu ieu eueuh di nu tadi padahal bahasana padudu keneh gera ya ayeuna mun teh mah di nu tadi aya teh padahal itu nu tadi karangan anjeunna ieu karangan anjeunna tapi di dieu masyaallah
Jadi bahasana lain daripada yang lain. Padahal itu tak aya namun tema karangan anjeunna, ya karangan anjeunna, tapi di dieu kumaha aya? Wa min surutis salati, jeung eta tetep tina sebahagian pirang-pirang syaratna salat teu disarahan kumantanana. Walau salata janajatin, ieu berlaku syarat salat ieu walaupun ieu teh salatna salat janazah. Artina deuk salat naon baik, deuk salat naon baik, rek salat sunat, rek salat wajib gitu, rek salat wajibna, rek salat wajib ain, erek aya namun tema salat anu wajibna wajib kifayah saperti nyaeta salat janazah, erek salatna erek salat ada, erek salat aya namun tema qada salatna teh ieu tetep syaratna kudu ieu syaratna teh nyaeta kudu boga wudu. Atau aya namun teh walaupun sujud tilawah, kan sujud tilawah teh hiji keur maca teu disunatkeun, kadua nyaeta keur anu ngadengikeun. Nu ngadengikeun di mana-mana aya nu ngadengikeun ayat-ayat anu keuna kana ayat pelebah disunatkeun sujud tilawah, ya sunat sujud. Nu rek sujud tilawah kitu ya wajib kudu boga wudu. Termasuk erek syukur wudu, termasuk erek sujud syukur. Sujud syukur syarat kudu boga wudu. Sujud aya nu mun tasyukur syarat kudu boga wudu. Tah di mana-mana jelema aya namanya meunang katoh gitu, lain teu alus aya niatna mah, lain teu alus ngan dina aya namun tama aturanana nu teu keuna teh. Jadi ari niatna alus ngan ilmu hiji antara aya namun tama mana nikmat mana nyaeta lain nikmat gitu. Mana aya namun tama anu sunat di sujud syukuran, mana anu teu sunat di sujud syukuran. Karena anu disunatkeun sujud syukur mah kahiji tiba-tiba meunang kanikmatan. Jadi meunang kanikmatan anu tidak diduga-duga. Kanikmatan anu geus diduga-duga teu sunat. Bekil akhir bulan menang gaji, emang aya namun tiap bulan eta mah lain eta. Anu sunat aya namun ta sujud syukur eta lain eta. Lain kenikmatan anu biasa, lain kenikmatan anu sifatna tita. Begitu aya namun ta poe Sabtu, tukang aya namun teh pabrik, poe Sabtu gajian, bayaran, sujud syukur. Ada memang ayeuna eta mah tiap minggu atuh lain kitu. Jadi ayeuna ketika mendapat kenikmatan yang tiba-tiba. Kadua nyaeta anu sunat sujud syukur teh ketika aya namun tama aya musibah, aya balai, aya bencana, tah manehanana nyaeta lolos tina bencana eta. Eta aya namun tama apakah aya nolak tina ditolak tina balai, apakah nyaeta meunang kanikmatan anu tiba-tiba eta disunatkeun sujud syukur. Di mana-mana erek sujud syukur tanya heula boga wudu atawa teu. Lamun teu boga wudu aja eta. Kadua ari ieu teh nikmat atawa lain nikmat. Begitu aya namun teh kadepru bari aya namun teh ulah alim kitu teh boga wudu teh kitu. Teh ka mana yang hareup ge gitu. Pada eta mah lain sujud dureunan ayeuna. Eta oge-ogengan kitu aya namun teh eta oge-ogengan atoh. Kajeng sujud segala eta. Jadi aya aturan mainna karena bagian tina salat, ari salat ibadah, ari sujud teh bagian matapi makna salat. Bagian tina salat teh nyata sujud dah. Cacak-cacak aya namun ta sujudna wae geus diganjar. Komo lamun jeung kabehanana, jeung peragaan salatna, catakan bagianana hungkul oge, nyokot sujudna hungkul, sujud syukur ngaranna. Atawa ayeuna bagian tina sujud teh nyaeta sujud tilawah teh diganjar.
cuman syaratna kudu boga wudu. Al wudu ari wudu ya bahasan dina tadi nyaeta wudu didomahkeun wauna da urang ge tara maca ayeuna tara maca sarianti didomahkeun dirompakeun dipeeskeun wauna wudu we nyaeta makna anu aslina wudu teh ismun litandid ngaran kana bebersih, ngaran hiji ngaran nusok dipake kana bebersih. Kadua nyaeta wudu teh sok dipake ngaran kana tawadu gawe pagawean wudu, pagawean wudu atau kudu nyaeta isi masdar karena ai masdar tawadu. Tawaddoa ya tawaddu tawadduan wuduan isi masdarna tawaddu. Nu dimaksud ayeuna wudu dieu teh nyaeta tawadu gitu. Talian tawadu ku air, tawaddu nyaeta ku hamyah wudu. Lamun dipatahkeun dibaca wadu lain deui hartina. Lamun dibaca wadu mah hartina teh ismun lima huyi'a wa uidda lidzalika wa amma bi fatihah. Anapun lamun ieu wudu dipatahkeun wawuna dibaca wadu mangka hartina ismun wadu mah hiji ngaran lima pikeun cai huyi'a anu disiapkeun eta cai wa uidda jeung di nyaeta cawiskeun eta cai lidzalika pikeun wudu. Jadi ari wadu mah cai persediaan cai persiapan keur wudu geus disiapkeun keur wudu. Model ayeuna mun teu kamahil midaati saperti ayeuna mun teu macai keur persiapan keur wudu cai dina ember anu dina ember teh nyaeta rek dipake wudu. Tah cai dina ember anu keur wudu teh ngaran teh wadu. Wadu mah ngaran caina. Lamun wudu ngaran pagaweanana. Lamun wudu ngaran pagawean nyaeta wudu anu tadi teh ngumbah beungeut teungeun ayeuna mun teu musafirah jeung suku teh wudu. Ari wadu nyokot cai kana ember keur naon keur wudu. Tah cai dina ember anu keur persiapan keur wudu teh ngaranna teh wadu. Kumaha mun cai dina sumur lain eta mah da isna sumur mulai khusus keur wudu keur naon we. Kumaha mun cai dina laut cai di walungan lain ulah disebutkeun wadu. Ai wadu khusus nyokot cai keur wudu kana ember kana jolang kana gayung nya keur naon eta keur wudu. Tah eta teh ngaran teh wadu ngaran cai. Ieu bahasa dina tadi. Bahasa ayeuna mun teu tadi. Wa qurunuhu jeung ari pirang-pirang farduna wudu eta sintatun genep. Nah, daneh da geus sarua. Dina kitab naon-naon oge nyata bahwa farduna wudu teh aya genep termasuk dina talaran Sunda urang. Nu kahiji al awalu anu kahijina eta niyatut thaharati gitu. Geuning teu niatul wudunya di dieu niyatut thaharati niat susuci lis sholati pikeun salat. Jadi we kieu lamun ditalapurkeun mah nawaitut thaharata lis sholati gitu. Niat wudu teh geus eueuh deui wae nawaitu wudu alirofil hadasil asghar tadi gitu. Geus eueuh deui wae ternyata anu biasa magera. Nah, lamun niatna nawaitu taharatal wajibata eta teu cukup dipake niat wudu. Menurut eta Syekh Ibnu Hajar dina sebagian kitab mantenanana. Tapi dina sebahagian kitab-kitab anu sanesna mah deui nyaeta cukup we nawaitu thaharatal wajibata oge itu sarua jeung nawaitu thaharata li sholati. Jika cacak nangkaeun nya jika cacak ongkoh kamari teu meunang teu cukup teu sah. Ari ayeuna padahal kitabna karangan ajana-ajana keneh. Nah
eta teh henteu kitu di ulama sama ayeuna aya pada ulama makan ngaijtihad. Iya ayeuna wonten ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nuju aya di Mesir ayeuna di Baghdad sari Makkah kan hukum ayeuna berbeda. Disebut nata ayeuna mun takawal jadid, disebut nata ayeuna mun tamakawal qadim. Artina nyaeta aya pembaharuan hukum. Da eta wewenang mujtahid eta mah. Wewenang ayeuna mun sesuai nyaeta sareng penemuanana, sesuai nyaeta sareng analisana. Ketika ieu Sayyiduna Ibnu Hajar radhiyallahu anhu dina ayeuna kitab-kitab mantenanna ngateusakeun niat wudu nawaitu thaharatal wajibata. Ngarang di anjeunna kitab dina kitab ieu karangan ayeuna baru cukup lah. Dah. Jadi justru eta ayeuna mun tama jadi rahmat keur urang. Justru eta jadi keleluasaan keur urang. Keleluasan keluar kata, nah di mana-mana ayeuna mun niat kita bae dan dina kitab saja mah ayeuna ngasahkeun sok sanajan tadi dina kitab anu tadi teu ngasahkeun oke. Tak aya dawahan Syekh Abdullah As-Sa'rani radhiyallahu an ikhtilaful a'immati rahmatun lil ummati. Ikhtilaful a'immati ari perbedaan para imam-imam eta rahmatun jadi kadeudeung, jadi kanya, jadi kageunah, jadi ayeuna mun tama kesenangan lil ummati pikeun umat keur urang. Darurat mah lawan teuing ayeuna eueuh piliheun mah. Eta keukeuh ayeuna mun tama harga mati teu bisa ayeuna mun tama urang teu bisa menya. Begitu ayeuna mun aya pendapat lain bisa engkol heula ka dinya. Tah itu. Jadi rahmat teh. Jadi rahmat. Saterusna wala yakfi niyatut taharati jeung teu cukup di lamun dina wudu teh niatna sakitu we nawaitu taharata geus teu make li salati eta teu cukup. Lamun niat nawaitu taharata wungkul kecuali lamun make nyaeta tambahan nawaitu taharata jami'an waiha niat kaula susuci kana sakabeh warna-warnaning susuci ya, cukup sabab termasuk warnaning susuci teh nyaeta wudu. Lamun nawaitu taharata wungkul teu cukup teu sah niat desanya. Niatna bil qalbi kalawan ati. Niatna niatut taharati niat suci li salati karena arah-arah salat oleh niat bil qalbi kalawan ati au gueriha atawa saliyane au gueruha atawa saliyane niatut taharati minan niati bayane goer minan niati nyatane pira-pira niat al mujziati kang nyukupaken ieu niat ingda ghuslil wajhi ing dalem nalikane ngawasuh rarahi. Niat dina wudu kahiji niatna nyaeta niat susuci pikeun salat atau karana rek salat. Kadua nyaeta niatna anu pokok bil qalbi kudu ku hate. Lamun kulisan hungkul kosong hate eta teu sah. Sabab sesuai sareng ayeuna dawahan mantenana nyaeta dawahan Syekh Salim bin Sumer radhiyallahu an wa mahalluha al-qalbu dinasabina. Ari tempatna niate eta hate. Jadi we di dieu berkaitan ya. Berkaitan jeung niat teh nyaeta punya 7 hukum anu berkaitan jeung niat aya 7 ayeuna mun tamah aya 7 hukum wa ya ta'allaqu biha ahkamun sab'atun nyata berkaitan cuman teh kan niat pirang-pirang hukum anu 7 anu dinadongkeun nyata ku sebagian ulama Syekh Tatai nyata bermadhab ka Imam Maliki eta mah oge kaduana nyata
Syekhuna Ibnu Hajar Al Asqalani dina dawuhanana sab'u su'alatin atat biniyatin takfiliman qoronaha bilawasan hakikatun hukmun ma'al lut wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan sab'u su'alatin hari 7 pirang-pirang permasalahan atat eta datang nu 7 permasalahan nyaeta piniyati dina niat tegasna kudu aya 7 permasalahan nu aya dina niat. Nah dina niat tapi anu bakal datang eta anu 7 teh persoalan liman kajalma qoronaha anu ngabarankeun eta siman kana niat bilawasan bari THS gitu. Hakikatun kahiji lamun deung niat mah kudu kana nyaho kana hakikatna niat. Geus dibajaan aya namun tamaku sasal bin Sumer ku wacana an niyatu qasdu sayyid muqtaronan bifa'lihi ari hakikatna niat cek sarate nyaeta ngamaksud kana sesuatu muqtaronan bari dibarengkeun nyaeta bifa'liha. Jadi niat mah cici kudu jeprak gitu. Lamun aya niat jeprak lain niat ngaranna cek hakikat sarama ngajam ngaranna teh ngarencana aya niat mah kudu aya namun teu jeprak kudu aya namun teu jeprak cek hakikat. Nah lamun cek logat dah bisa asup model paranti urang paranti ekol geuningan kitu lah. Baheula aya namun asa anyareke eta sabaraha. Siwa ade bapana arul pernah kaya nanti kalama era aya namun teu kaya ka misalkan kalama teh aduh cenah den aya namun teh abdi ge aya tos niat abang parniat muqtaronan bifa'liha. Jadi ada manusia biasa pakai ekor yang kurang gitu mah. Oh abdi ge tos niat eta cuma ada angkat nah dan niat baguna nah jeung pak ieu teh ieu teh aya namun tadi jalan aya namun teh halangan balik deui aya garong gitu da tos niat abdi teh gitu nanti rugi we tah bener kan itu mah. Aya niat aya namun teh beri ngajadau mah ekol ngaranna gitu. Bari jeung pra eta teh hakikat kadua nyaeta kudu hukumna niat kumaha nya wajib aya niat mah tuluy ayeuna kudu nyaho tempatna di mana nempatkeunana ayeuna mun teu niat di mana waktuna kudu nyaho tempatna kudu nyaho waktuna jeung kudu nyaho kana prakanana niat. Hiji hakikat kudu nyaho kana hakikat kadua kudu nyaho kana hukum katilu nyaho kana tempat kaopat nyaho kana waktu zaman kalima nyaho kana prakanana tata carana kagenep kudu nyaho kana syaratna niat katujuh kudu nyaho kanu diniatanana geus engke nyaeta insyaallah dicaritakeun dina kitab Safinah Kumantanana insyaallah. Di erek niatna nawaitu toharota di salati pek au bari hate nyaeta anu kamari kurang geus caritakeun loba pisan. Dek ayeuna mun teh nawaitu raf'al hadasi pek gitu, dek nawaitul wudu'a pek gitu, dek nawaitu ada al wudu'i pek, dek nawaitu fardol wudu'i loba we pilih keur acak corak pek loba warnana au beriha di dieu mah. Tuh bahasa nate au beriha di dieu mah nyaeta tina niat-niat al-muziati anu nyukupkeun teu dicontohan di dieu kan niat ada il-wudu'i nawaitu ada al-wudu'i geus kamarina Safinah nawaitu fardol wudu'i pek kitu
Nu dimaksud ada di dieu nyaeta ada umma alaihi nyaeta ayeuna ngalakonan perkara anu jadi kewajiban ka eta jelema. Lain ayeuna ada babandingan kono lain kono ada teh. Tapi nyaeta ngalakonan di dieu mah. Oh gitu. Asani ghuslul wajhi jami'i wallahu a'lam bissawab.